Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan taqtali biha babari wa taisir wa tagluqa biha anni babasari wa ta'sir wa takunuli biha waliya wa nasir ya ni'mal maula ya ni'man nasir la haula wala quwata illa billah. Amin, amin. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana mudah-mudahan urang sadaya kenging panang payungan Allah azza wa jalla. Amin. Dimudahkeun urusan urang, dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Amin, amin, amin. Dina dinten ieu simkuring bade ngabarikeun hiji pangalaman ka dulur-dulur anu istilahna di mana bae ayana. Gitu. Pilih bae urang istilahna aya pangabutuh ka Gusti Allah anu rada hese istilahna dikabul. Amin. Nyatana sanjana mah abadu lapi lain teu dikabul Iya, ngan rada lambat, rada angel gitu. Tah dulur-dulur upami hoyong cepat dikabul, cobalah sholat hajat 2 rakaat di waktu jam 12 kan itunya. Oh, gitu benar. Bacaanana rakaat pertama maca alam nasroh mantos Fatihah. Ah, Rakaat kedua mantos Fatihah surat Al-Ikhlas surat Ulhu. Geus beres uluk salam aweh salam abadu dapi urang seperti assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sujud deui abadu dapi seperti sujud sahwi. oh, tadinya. Baca doa ieu Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ananiyati baqbal ma'dirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi wa lam hajati wa kini suali. Eta bacana 7 kali sabari sujud lagi kakara urang udang geus udang karak urang maca istighfar 70 kali jeung sholawat 70 kali. Oh, gitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah cepat gitu ngabulkeunana kana pangabutuh urang. Amin, amin. Tah dulur simkuring bawa pilih istilahna urang rada hese, istilah rada lambat urang dikabulkan ku Gusti Allah, maka cobalah jalankeun seperti anu tadi salat hajat 2 rakaat ya. Tah sakitu bae dulur simkuring, bok bae simkuring misal ngabadu dapi aya dina kasalahan, nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.